Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazalana 'an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اعترافا بنبوته. الصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وأصحابه المهتدين إلى سبيل الرشاد. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Syukur karena orang panjatkeun kepada Allah anu maparingan nabi-nabi urang sadayana anu alhamdulillah kalawan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana waktos sami-sami hadir dina majelis anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala dina naraga ngalaksanakeun dina sapari kewajiban urang sadaya. Salawat wa salam Allah anu terkendat-kendat diwuhkeun ka junjunan urang sadayana ka Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kula walidina, ka para sahabat agar tumut turut ka mantenna kalaban urang sadayana anu mudah-mudahan urang fi syafaati mantenna jaga. Amin ya rabbal alamin. Sekene dina raraga Idul Fitri dina salami urang sasasih ibadah dina bulan Ramadan anu hakikatna urang bebersih dina pirang-pirang dosa anu sakumaha kauningan sering ku urang sadayana kadangu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sajalma anu saum dina bulan Ramadan iman bari ikhlas maka dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, ngahampura Allah Subhanahu wa taala kata jalma dina dosa anu geus kaliwat. Mudah-mudahan rengsek urang ngalakeun saum Ramadan urang dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina pirang-pirang dosa. Maksana dosa nu harani. Margi ieu Allah nyayagikeun kang urang sadayana pintu-pintu tobat. Aya tobat mah iraha wae ngan ieu aya khususnya waktos-waktos. Aya panto tobat teh anu tiap dinten, aya anu mingguan, aya anu tahunan, bulanan mah teu kasebat. Mana tiap dinten diandeusna bae anu ngajantenkeun meunang pangampura ti Allah Subhanahu wa taala ku ibadah, kunaon cenah eta? Ku salat anu 5
5 waktu. Margi di mana-mana urang ngadakeun salat itu eta maifaratan kana dosa urang. Contoh seperti kieu urang salat zuhur maka ngiparatan dosa urang antara subuh sareng zuhur. Urang salat asar ngiparatan dosa antara zuhur sareng asar. Urang salat maghrib ngiparatan dosa antara asar sareng maghrib. Urang salat isya ngiparatan salat eta teh kana dosa urang antara maghrib jeung isya. Nya kitu kan saterasna ka ditu. Maka dina hiji riwayat para sahabat tumaros ka Rasulullah, ya Rasulullah, naon ari ganjaran salat fardu? Anu kauningan ku abdi kadangu ti Rasul, ganjaran salat tahajud kieu ganjaranana, ganjaran salat duha kieu ganjaranana, salat witir jeung sajabat tidinya kieu ganjaran aya ganjaran salat fardu naon ganjaranana? Dawan Rasulullah, dawan para sahabat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ngawalan Rasulullah lamun teh mah aya walungan di hareupeun imah anjeun ngagudag caina gede caina bari jeung herang tuluy anjeun mani di dinya dina dinten sawengi 5 kali sing kira-kira aya kokotor di awak anjeun. Rasul teh ka para sahabat cuman dawuh ya Rasulullah bakal bersih abdi sadayana. Tah di mana anjeun ngalaksanakeun salat anu 5 waktu maka dosa anjeun bersih. Lil ibarat anjeun boga kokotor mani dina cai anu gede anu ngaguludag caina bari jeung herang bersih dina kokotor tuh nya eta pariwis sadayana. Mari dina keterangan di mana urang lamun teh mah ayeuna ngangkat 2 panangan Allahu Akbar barurang dosa urang teh mah teh. Dina ruku Allahu Akbar, dina sujud Allahu Akbar. Bersih dosa urang. Tapi kade ieu teh dosa nu aralit dan dawisna, nya. Teu mata anu pada umum para ibu sadayana naon wa ibadah urang anu wajib anu sunat kaseuseuh eta mana jadi hampura kan dosa urang. Maka kitu atuh Allah ngahargaan, Allah maha uninga yen urang sadayana yen manusia moal leupas tina dosa. Itu abdi dukai urang panunjang urang si baros nya moal leupas tina dosa. Urang ngewer keun bae nya. Tuh, masa tinggal diibaratkeun ban, sing diibaratkeun. Kade ulah boga rasa urang bersih tina dosa. Teun abdi contohna, teun abdi di kampung, da mah kotanya, kota Panunjang. Teun abdi sok ngading hayam mah. Hayam teh anu ukur ayeuna 10 sikil mah. Tara di kandangan sok diabur. Sarua gitu di Panunjang gitu. Wah anu di kandangan mah anu ratusan mah aya ukur hiji dua pan teh sudah abur eta teh. Cing kira-kira emang ngingu hayam, ngingu domba, ngome eta teh. Ala ieu teh naon maksudna? Urang teh hayang nyieun dosa atawa lamun hayang menang penghasilan. Sok da empor mah jadi dosa. Contoh seperti kieu tadi dia lamun teh ibu apong ngepewe, lamun teh mah ngageseruk torojo hayam euceuk. Porocot modo cing kira-kira amekeun teh anu ngepeh. Cing anu kitu dosa henteu. Nya itu naon perkara lamun teh batur keheul ka urang. Nyanger. Hukeun wae amang dan boga dosa ka hayam geus teu bisa kitu anger. Ya, da yang mah lamun teh mah urang boga doma jalu terus kencar, terus dengar janela pantau batur, janela batur, kaca batur, heuk beupeus cing kira-kira marek menta gantian kado maka kanu bogana tuh gitu. Mata kade ulah boga rasa urang bersih tina dosa mata Allah nyayagikeun pantau tobat kang urang sakunaon ku mangrupakeun ibadah ka Allah Subhanahu khususna urang salat anu 5 waktu itu nya. Da kade dina salat ulah gurung-gusu aya rumah saloba dosa mah pan cek pikir ge takbir oge teh nya nu ngaraos lapan apa? Lapan Allah nya dina alam teh baris nangtung.
Ai baris nangtung mun masa ku sabaraha rakaat 2 harokat tapi dina takbir mah meunang eta teh sabaraha 7 7 alif 14 harokat Allah meunang eta teh masa naman masa teh eta ku ngucapkeun itu mana ku ngucapkeun itu teh matak ngajadikeun meunang pangampura Allah Subhanahu dina ruku cing lila dia ruku teh rumah saloba dosa maliu curalitnya atuh meuleun marudak ni saeutik dosa urang teh tah eta di antawisna matak urang ngalakeun saum ngalaksakeun urang salat ang 5 waktos teh itu mana ngifaratan kana dosa tetebus kana dosa teras anu mingguan naon dinten Jumat salat Jumat eta ngifaratan dosa saminggueun itu nya atuh cuma teu kabagean tara Jumahan cing pinter urang pan aya amalan urang dina dinten Jumat mana contohna urang adus dina dinten Jumat di mana waktosna ti mimiti urang lamun teh mah nyaeta biji fajar tos lebat kana dinten Jumat sunat eta adus Jumat osok aradus tara poe Jumat osok walaupun tara jon osok di mana puting tos digawe pada malam Jumat wajib pokoknya naon sunat malam Jumat apaan sunat mah eta malam Jumat teh kikituan teh kade euceu sunat eta teh malam Jumat teh tah malam Sabtu wajib jeung Senin jeung Rebo sunatna malam Jumat gitu ya adus eta teh udah disurat adus ya terus naon babacaan di malam Jumat sejak urang ngagungkeun kana dinten Jumat mangke dinten Jumat mana Sayyidul Ayyam rajana sadaya poe pangsakra-sakrana poe pangsanget-sangetna poe naon dinten Jumat kada lin dinten Senin di ditu mah aya hiji kampung tara babancangan poe Senin ya tara digawe poe Senin gitu nya naon sababna heuh cenah ieu terangan poe hari Jumahan teraja rumahan kade ya nya di andalna pangsakra-sakrana cek bahasa ayeuna pangsanget-sangetna nya dinten Jumat mah teh sapu kapungkur mah kitu geuningan di mana budak ulin malam Jumat teh magrib sok dibuburak zaman abdi teh cek aki abdi kabalik sia malam Jumat ieu teh harita mah ngagungkeun lain harita mah sebutnya keluar jurig sia poe malam Jumat gitu pokona teh nya pada saya sekitu agung dinten Jumat ulah ngarorakeun ngalaworakeun ngan dinten Jumat wengi Jumat teh Yasin ban urang teh maca sholawat nya terus dianjurkeun urang maca naon maca surat kahfi ban teh nya dina Jumat jadi hampura bisi pajarkeun dinten Jumat teh ngiparatan dosa saminggu teh pikeun lalaki mah sade atuh mah kabagean beun urang atuh jandawisna itu terus mana itu orang sang hormat ngagun dinten Jumat orang sadayana salaki urang lamun bade angkat saya gikeun lamun sarungna saya gikeun kokokna angwanana saya gikeun lamun tamanya perangkat salatna saya gikeun jangan kencelengna jeung gede kade urang salaki urang rek nyawa masuk ke mawa naon mawa duit 10.000 geus kenceleng lo gede-gede ting apa ke gaya Jumat ke gaya deui kitu pokona teh pasaran kenceleng masjid mah ngasupan kenceng pasaran ke 2.000 kitu pokona teh nya tuh eta saya gikeun urang menang ganjaran kade saha we jalma anu ngaskeun kahadean urang ngadukung maka menang ganjaran ieu mah lain salah kerek Jumahan ge lieur ngenengan sarung lieur nyangan kolor kamana nya mah kolor mah teh ulah sok cicing dituna di mana wae kolor teh digusur ucing beureunan kitu pokona teh lain kitu tuh menang ganjaran urang menang hampura nasaba ieu ya kare awas teh catet urang sadanya saja ngagungkeun urang ka dinten Jumat bisi budak urang ejegele hareupeun masjid Allah masjid digebes ku urang cicing neng ujang ieu dinten Jumat dinten anu agung anu mulia kitu nya tuh ieu bapak-bapak nuju Jumahan mesti kagandengan ngadangka ngagoreng jengkol corojos lamun tamanya atuh hotel teh atuh bersih da eta ngamu jengkol jeung asin nya tah eta diandawisna saminggu menang pangampura Allah
ku ngarahkeun salat Jumat lebar aya saum Ramadan urang nya saum Ramadan ngiparatan dosa satauneun mudah-mudahan urang santos sadugikeun ku urang sadayana rengsek urang saum Ramadan maka urang balik deui kana kasusana minal aidin wal faidin minal aidin mata sebut Idul Fitri maksudna balik deui di kana kasucian anu sataun urang nyieun dosa nyieun kagorengan nyieun kasalahan ka Gusti Allah dibersihan urang satau sasasih urang ku saum maka nincak kana lebaran nya Idul Fitri maka urang sadayana balik deui kana kasu bersih hakikatna urang tobat urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala beres ta urang sareng Gusti Allah babari mah dosa Gusti kantun urang sareng urang matak di urang alhamdulillah dicontohkeun ku sepuh-sepuh urang ku guru-guru urang sadayana dina sabada urang Idul Fitri teh sok aya mana patarema langa patarema panangan nguriling guningannya terus Idul Fitri teh guningan beri maca sholawat itu sallallahu ala Muhammad terus nguriling guningannya huk caruri geuning teh teuing cerik-cerik-ceriknya sih ingetkan dosa tinggeh geran kan anjing aya loba nu gegeran eta pada waktu ngeng cerik-cerik teuing lamun teh kabeuli gamis beuti teh cerik kitu meureunang penggamar cerik we tah dina eta teh urang sadayana naon sabab eta urang rumasa geus tobat ka Gusti Allah hayang beres hayang bersih urang antara urang sareng urang non margina eta parebu sadayana ibadah urang sasasih lamina lamun tama aya patsan teh kasalahan antara urang sareng urang pikaselempangeun sok sieun naon ibadah urang teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Terus contohan make geuring aya aya halal bihalal da eueuh masana halal bihalal atuh. Ya. Dina bahasa agama mah tapi ya istilah di urang perkuat ku urang sadayana sok lamun teu nepangan baraya nguriling geuningannya tang bara-bara lamun kana hirupan di tan aldi kana paeh tepungan poe lebaran teh ka kuburan nya dia kitu teh sami deh oh geuning kitu geuningannya eta tukang rampe da parayu geuningannya subhanallah tah ieu istilah-istilah anu tong dilesotkeun ku urang sadayana usak kitu ku ayana ieu di antawisna bae Allah mukakeun kasempatan kang urang sadayana tadi urang rengang urang rakeutkeun deui tadina urang mumusuhan urang rakeutkeun deui di mana urang aya kasalahan maka urang silih hampura khusus atuh simkuring tadieu ka paribu sadayana lain bilih ieu mah jadi kepastian da itu kang ngomong mah kitu tukang ngomong mah Bidang kada teka rasa, lamun tama sanajan ayeuna lamun tama dinuhak dina kewajiban nepikeun hukum, keterangan, tapi ngaduikeun karena lamun tama kautumpakan kawa nafsu, nyinggung kana perasaan para ibu, para wargi sadayana, para jamaah, maka eta terjadi keutamaan, terjadi ganjaran, mereka bakal jadi lamun tama mana siksaan jadi azab di Gusti Allah. Ieu simkuring khususna para ustad, para ajengan tukang ngomong sok rajan teh soledat ya itu di andawisna hapan anu kurang jajahan mah kitu mah di andawisna bae anu katumpakan ka usap hawa nafsu mah ustad ajengan oge pasaya jeung pamajikanana di ieu mahna pan dibawa ke ibu-ibu nyarekan ibu-ibu tah kudu kieu awewe kudu kieu awewe kitu koseuh padahal pasaya jeung pamajikanana meupeuis keuyang pamajikan teu wani meureun ngomong da sieun diusir ibu-ibu jadi ketempuhan pan kadengeun lamun teh ku mustamina asa eta ustad teh kanyarekan uing pas ajeng pamanjikan kana nyarekan uing cek anu apaleun teh nya untung urang panunyang mah teu apaleun manghalim tos pasaya jeung bi ade untung nya lamun teh mah sakadang-kadang kitu mah teh tuh dina khutbah nyarekan ieu lamun teh mah jamaah ngabas kieu lamun disarekan jamaah teh berapa saya jeung tetanggana cek anu ngadengekeun nah bae nyarekan uingnya da pasam jeung si amang itu si eta teh ustad teh tah ieu bilih lain bilih pasti nya
pasti atau simkuring tidak ngadulikeun keterangan anu nyinggung kan ampun paralun teuing ngan ieu mah da bisi bisi naon gitu kalepasan di antawisna bae nyuhun dihapunten ka sadaya tina sadaya kalepasan mang pangmeungpeung kitu nya ieu mangpa hiji kesempatan kang urang sadayana bade ngapunten eta geus 2 minggu karek arek hampura sami-sami we gitunya urang teh sami saya urang seri hapunten kali oge sing ngaturkeun nuhun ka sadayana kana dukunganana kana naon heuda meureun ustad ajengan mah kiai na meureun pagawana dakwah ieu teh taya kajabi dina syariatna nepikeun hukum aturan ti Gusti Allah diantawisna bae keterangan itu siga nama siga ustad lamun ajengan ayeuna ngawurukan para ibu sadayana hakikatna mana ibu-ibu ngawurukan ka abdi diantawisna sok daya dukungan mah sapertos kieu ayeuna ngocoblak jeung tiham nya bisa napikeun aya bahan tepikeun kawajiban aya nu ngadangukeun itu hatur nuhun ka sadaya ngapunten we teh hapunten ka sadayana abdi teh teu ngabikeun THR ka ibu-ibu teh da hayang mah kitu hayang teh unggal lebaran teh hayang mere THR ka ibu-ibu teh nya itu dibagi cinung dibagi gamis dibagi duit kitu kuduna mah ustad teh lain teh hayang mah teh hayang dibere wae da hayang tuh ustad teh hayang dibere ku mustami ya hayang ya sama abdi hayang we kabeh doakeun eta cing beunghar ustad teh nya tuh men teh ka mustami unggal ngabangun mangga ibu-ibu atuh biri we bade nyumang sok mangga abdi ngabangun hayang mah nya heuh kahayang gitu kahayang akeun bae eta umajak nya kitu kahayang mah bagi tinung lamun tah saragamkeun ku abdi teh tinung purum tahun ayeuna ke tahun hareup koneng tahun hareup teh hejo pasakoteng nya kahayang mah kitu kahayang mah heuh da kumaha atuh tuh bade cek-cerekna ieu teh hayang teuing kayak tahun kieu mah ieu urang ieu pangaosan dia ya yang dibagi cinung ya terus dibagi snack unga bulan lamun teh mah nya sarada beda mah lamun ngaji aya hakana sarada loba di ditu mah ya mata kieu kade ya ka ustaz ceng ya sayakeun hakana dek ngaji ngaloba geura ge snack atuh jubahanan tuh aku gitu ditakur ulah goreng sang kasih eta mah ngaji aya hakana kade lain kitu nya diantawisna alhamdulillah hapunten ka sahapunten dina sabudaya kalepatan oge jeung kesempatan urang sadayana maneh mangga urang sami-sami natetkeun urang silaturahmi margi diantawisna bae tina hikmah Ramadan tina hikmah puasa ya urang sadayana kaudona maneh jalmi lulus hatena gara sok diantawisna lulus hate lamun teh mah dina sabada urang sasi Ramadan lulus hatena teh malahanan ciri-ciri ahli surga dina Idul Fitri temong mah dawuh Rasul mana 4 perkara eta teh tina cirina ahli surga arbaatun min alamati ahli jannah 4 perkara ciri tina ahli surga mana hiji qalbun taqiyun hate anu lulus anu takwa ka Allah Subhanahu wa taala di mana-mana urang hate lulus hate takwa pinu katakwaan ka Gusti Allah mana cina takwa teh mana sonongna kana ibadah ngakarna tina maksiat oge di atasna bae urang teh sok loba kasedih lamun teh masuk ngucurikeun si soca eta teh ciri hatena takwa ka Allah Subhanahu ciri katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala gara sok dina Ramadan mah dina Idul Fitri nya anu tadi teh apaan narangis pan geuningan subhanallah hapunten euceun abdi teh sabaraha kalepatan itu pan terus manu kadua namana cenah wajhun malihun laraina anu marahmai garasa bulan Ramadan dina Idul Fitri eta teh sakumaha jelema kuraweg hanseur oge nya beungeutna Yuni naon
unik nu kitu subhanallah dasaruri dan Ramadan mah dina bulan dina Idul Fitri mah dina lebaran mah di ciri ahli surga ya ciri ahli surga cenah anu kaopatna mana yadun nu katilu naon cenah yadun sakhiyun anu katiluna leungeun pananganna anu bere sakumaha peditna gara sok wah dahareun ngajajar wan pantau molongok mangga ngaleut heula lingi heula tuang heula gitu pan tuh nya walisanun pasihun lisan anu pasehat budi bahasa jeung sabati dinya tah ye naon tina hikmah urang saumaroma Ramadan eta lamun teh mah aya jelema teu kitu dina barabah eta mah kacida-cida teuing lamun teh mah nya kacida teuing lamun teh mah ciri we lamun teh mah nya aya kasalahan jeung batur minta dihampura teu dianteng ngahampura aya baheula mah di ditu mah mau dibejakeun kampungna mah kulonan panunjang subhanallah eta sasalaman Idul Fitri dipengkolkeun eta nah kabina-bina ting eta jelema nya meh dipengkolkeun pada bebesanna teu tulus subhanallah eta sallallahu alaihi Muhammad batur masih digablok ya bade pengkolkeun gitu bari kitu tah aya di sareng ngebeungeun ngabalieur kieu masyaallah boa-boa eta lain ahli surga anu kitu mah ayeuna ada kade urang sadayana adenya rakeutkeun urang kabarayaan rakeun ku ayana urang lamun teh mah ieu matak aya bahasa mana halal biha mah saha mana urang si dihalakeun antara urang sareng pan kitu urang sareng Gusti Allah tos tobat ibadah anu jadi amangan manang hampa wis sabulan da kan teh urang sareng urang di antara wisna bae mari kieu Pak Ibu sadar leuwih berat urang dosa kasalahan ka papada jelema tinimang lamun teh mah ka Allah Subhanahu wa taala tobatna babadi ka Gusti Allah mah urang ayeuna migawe dosa tuluy urang niat tobat mah di migawe dosa hate boga rasa kaduhuk tuluy urang maca istighfar harita keneh lungsur hampura Allah Subhanahu wa taala dosa ka jalma teh kitu urang boga rasa kaduhung terus urang ngomong mah di migawe dosa dina hate teu maca istighfar anger lamun urang teu menta islah, teu menta halal, teu menta hampura anger menang pangampura Allah Subhanahu wa taala. Itu abotna teh. Dosa ka jelema mana di antawisna bae tilu hiji masalah pakait sareng harta banda. Tuh, masalah harta eta. Kadua patali jeung mana harkat darajat kedudukan katilu patali jeung agama eta anu timu urang dosa ka bapak jelema harta bana kumaha lamun teh mah diruksak hartana dipaling ya lamun teh mah digasam dipaok dipadong eta teh kenalin tah ieu ngadolim eta dosa antara urang sareng urang anu wajib urang lamun teh mah contoh saperti kieu ya contoh saperti kieu di hadapna bae ya tobatna ka jelema mah hayang meunang pangusa Allah dosa jelema ke contoh ieu mah ieu contoh mah teh lamun tas ngarit aya tatangga urang ngelak cabe tuh di ditu di eta teh mana teh Cilampedang di ditu ngarit tos di ditu ti palih ditu lamun teh mah duh ieu cabe euy saperti kumaha teh lamun teh mah nya ngalah tas cangkireun mah aya meureun geus kitu teh ingat da urang sok aja aduh aing dosa ieu maling cabe minta teu bebeja teh ya minta cabe top gitu gitu kan minta daun top cuman kan eta nya minta bonteng top teu maling jaban ya tobat Gusti abdi mah deui megawe kitu neuk teu leukeun malah jandu astagfirullahalazim anger teh menta halal mah tah jalma dipaling cabena kurang anger mah meunang hampura Allah Subhanahu wa taala kumaha tuh sumping urang euceuk hampura abdi teh kawe kapoekan balik ngarit jeung ngalat cabe sakumaha nyai sacangkir mah aya teu cek anu boga cabe teh heukeun we halal mah ngapira cabe sakitu tos beres urang lungsur hampura Allah Subhanahu wa taala adan heula ngajamnya niat salat asar dina waktosna dihalalkeun halal cek anu boga teh moal ka meh mah
Lamun teu digentian mah ku duit. Mangkali cabe domba teh sakilo teh 100.000 mah. 100.000 sakilo mah teh saparapat 25.000. Gini Mang Halim apa sok ka pasar janari. Nah, gentian cacing kira-kira satangi sama saparapatan gentian kada menta. Sabaraha 100.000 lamun teh mah. Sabaraha kali maneh mah 10 kali mah lamun teh. Bayahan dari 10.000 dari 50.000 takut digentian. Teh kitu mah anger. Tah, abot teh kitu mah. Harta tah. Contoh eta mah geus jiwa harga darah mana digogoreng. Dihinakeun, diomongkeun, diumpat si muat bayahna. Urang lamun teh mah ngomongkeun batur ku minta halam, minta ridho. Contoh urang boga metahat salemeng, mana hampura mamahnya abdi teh ngomongkeun mama teh salemeng goreng bibir. Asa kitu. Tawa ngomongkeun menantu kedua sakuseup wae. Hampura ujangnya mak sok ngomongkeun ujang ngagoreng ujang da ujang teh kedua jeung sakuseup wae diomong-omong. Contoh seperti kitu nya. Nah, lamun teh eta mah nya wayahna eta teh. Awas, naon sabaya eta kedudukan harkat derajat. Eta jelema goreng diomong-omong kurang harkat derajatna ragrag. Apaleun batur yen si eta teh goreng lamun teh mah. Tah eta sok rajeun urang minta hampur ngomongkeun kita tangga. Ah teuing dan ngomong ke sok beurah teh nya. Itu kumaha tuh Saudawan Imam Ghazali di mana-mana urang lamun teh mah nyieun dosa papada jalmi lamun ku urang dibejakeun bakat tamah kagorengan cukup we urang minta hampura cukup we kitu hapunten nya ceu sabudaya kalepatan bari niat urang moal di ngomongkeun saeta niat tina teh moal lamun teu ngagoreng saeta itu nya bisi kieu lamun teh hampura nyai nya ece teh tadi teh beak bersih ngomongkeun nyai mun beak ka tai-taina ku ece teh diomongkeun kasebelahan sia bisi kitu pengen aing teu asa jebir mending babangok sia anu ngomongkeun aing teh gebing ka pacaengkan lumat pasali eta mah cukup we sakitu asal urang niat moal ngomongkeun deui niat urang mangga goreng teh saeta kade ulah lawara mah teh ngomongkeun gorengan batu teh dosa hukumna dina kabair mah dosa gede eta teh kasalebetna teh nya dosa gede eta kalebetna teh diandawisna bae dina min husania mah lamun dosana urang ngomongkeun si A ngomongkeun batur urang ngomongkeun tepi kana pangupingna tah kudu meta hampura kitu. Kalau beri kieu contoh abdi ngomongkeun si A dugi ka si ibu. Tah ngomong eta kadenge tah anu bersangkutannya urang teh ngomongkeun. Eta mah kudu menta dihampura langsung saperti kitu tadi. Kumaha mun teu nepi tah urang ngomongkeun teh kagorengan cukup we cenah urang mang mentakeun hampura pikeun eta jalma. Tuh. Mamentakeun hampura Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il ashabil huquqil wajibati alayya cukup we kitu cenah urang cukup namun urang ngagogoreng teu kadengeun ku jelema bersangkutan lamun kadengan kudu wayahna eta mah kudu minta hampura urang tapi kitu kan ningali situasi mun kira-kira bakat tamah fitnah tamah kagorengan cukup we nyungkun dihampura cukup sakitu kade di bisi batur minta dihampura ka urang ulah talete deui hampura eueuh nya abdi apa dosa naon maneh ka uing ulah keun wae dihampura kitu urang teh ge bisa dibejakeun deui eueuh teh kieu tapi si kitu cing dalam dibeja baka amak ulihnya baka amak pasti urang teh tah eta diandawisna abotna dosa antara urang sareng urang kade nya kade urang nya jaga nya jaga urang sadayana ulah wantun-wantun we urang teh ngagasab hartabana ngarusak hartabana ngalesekeun ngahinakeun harkat darajatna urang sadayana nya bingkar haragrag harkat ternyata jaman batun teu apaleun saeta teh goreng tina sabab urang ngomongkeun saeta jadi apaleun kagorengan saeta tina sabab diomongkeun kagorengan ku urang tilu dosa kapal zaman mah urusan agama mana urusan ibadah
punten kade ya. Jadi dia bisi aya di antara anu beda paham. Contoh seperti kamari aya anu 23 rakaat tarawih teh jeung aya anu 11 rakaat jeung witir tarawih teh. Kade ulah digogoreng ku urang. Dukun ka ahli bid'ah, ahli dolalah, hurafat jeung sabati dinya. Itunya teu meunang kade. Nu sabaeta ngarebut agama. Ngahinakeun agama, si itu ngakeun agama ngalakeun ibadah teh ajaran agama bari make dalih keteranganan atuh turkeun kurang digogoreng. Ade ulah wani-wani urang sadayana. Tah kitu baru sadayana nya. Abot dosa para jelema mata ku aya sakitu, urang sesok urang silih lubarkeun tina mang pirang-pirang dosa. Sakidik sering kajugikeun ka para ibu sadayana. Ya, lamun urang hayang salamat dunia jeung akhirat, lamun urang hayang menang kebahagiaan dunia jeung akhirat, tepang we opat perkara. Hiji, di mana-mana urang boga salah, kudu buru-buru minta dihampura. Buru-buru dihampura. Tong jauh lah anak urangnya, anu sok pada umum urang nyeun kasalahan teh jeung jelema deukeut saha jeung caroge urang. Sok jeung salaki urang masuk loba teh pas cogrek pas saya parebut paham. Mama hayang motor emek lamun teh mah bapak mah hayang motor memek lamun teh mah pas saya man. Tuh, ada di antawisna. Tuh, parebut paham itu ieu mama hayang sama oncom, bapak salah patologi mama lamun hayang sama tarasi. Kadang-kala parasea cok nyong dihampura dina aya kasalahan. Mata ari mah dianjurkeun sekedik, dianjurkeun. Ayeuna urang dina sabada Idul Fitri, sabada salat Id mangga ibu-ibu musafah sasalaman ibu-ibu sareng ibu-ibu tos kitu tos beres mangga ka barumi masing-masing. Terus bapak-bapak besok urang minta hampura di bumi. Ya saroge sareng bojo silih hampura da eta pangparna urang tah anu sapangheulana. Naon kitu salaki jeung pamajikan sok pangheuna urang loba dosa teh eta sok silih hampura di dinya. Itu ulah kieu ieu mah ceun teh. Geus kitu teh lalakina ka kidul, awena ka kaler nguriling ka tatangga. Komo jeung anu karek datang anyar ti Jakarta hapunten nya Asep, mah teh sabeula iraha atunya dosanya urang Jakarta ieu ce. Tuh. Oh ya mah lalakina ka kidul, awena ka kaler, lalakina ka wetan, awena ka kulon, nguliwih kumaha mah tetangga, komo teh hampura paamprok dina lawang panto. Salakina asup, awena keluar, apa boboran hampuranya, heuh sarua hampura apa ge. Kutibang kitu we. Padahal teh ngineng pas saya para bersama goang. Itu kantos mah jangan dikajian tenan kantos eta mah abdi kitu teh meureun dipraktekkeun. Dapok teh apa majang saumur hirup ngarumah tangga geus boga intu kakara cenah apa mah ceurik ngaguguk hareupeun pamajikan. Kasebelan cenah abdi teh nya. Tuh. Nah kitu Pak Ibu sadayana. Da ieu mah sekaliwat kade asli hampura di boboran unggul kade urang teh. Ya, kade urang teh. Subhanallah mudahkeun urang leutik nawa dina bab rumah tangga Pak Ibu sadayana. Ya sim kuring we ieu mah, sim kuring. Jangan tawisna bae lamun nudakeun kana pakna ngarumah tah sabenerna mah da loba pidorakaeun no sababna loba kawajiban sim kuring lalaki karebut ku awe atau sawangsuna loba lamun tah mah ayeuna awewe teu nyumpana hakna jadi salah salaki. Teu sakitu di mana urang kasaha wae ieu mah, di mana urang nyieun salah kudu buru-buru minta dihampura. Kadua mana? Di mana batur salah kudu gede hampura. Ade. Kudu gede hampura, urang kudu diteuneun dina hatekeun we ieu meureun ka usap setan da sifat jelema kudu kitu urang teh. Yo, bagaimana deh hirup urang hampuraeun batur urang. Are ceng hati-hati di mana-mana lamun teh mah batur nyebutkeun ka urang atuh ulah sarwana euy saya teh mah hampuraeun. Tah awas eta teh urang teh. Mun disebut batur urang jawab hirup hampuraeun kade jeung hati-hati baru urang panggoreng-goreng na hirup teh lamun batur nyebut urang hampuraeun mah kade anu hampan lain gelo lain burung lain kitu unggul kade anu katiluna mah urang sadayana ulah rek ngarep-ngarep kahadean tiba
ti batur jeung anu kaopatna kudu loba nyieun kahadean kabar ieu resep kebahagiaan dunia akhirat hiji di mana nyieun salah urang kudu buru-buru teu hampura kadua di mana batur salah urang kudu hampura oge anu katilu ulah rek ngarep-ngarep kahadean ti batur anu kaopatna kudu loba nyieun kahadean ka batur otomatis di mana-mana urang nyieun kahadean ka batur payu sadayana teu kudu arep-arep jeung ulah rek kada pada kahadean ti saeta ulah ti saha we urang nya jangan tausna eta ieu mah hayang dibere watak teh nya mere makmum itu di ditu mah di mata kabangan BRT ke sok geleneng eta teh hayang dibere watak teh nya kada ieu di mana urang hayang dibere mantap mukakeun kafakiran mah mata fakir toma teh eta teh tak fakir toma teh cenah bejana anu sapanggeulana toma teh ustad cenah eta teh ya di mana ustad yang doraka di mana toma doraka ieu sadayana karunya lamun ustad doraka yang ngaroskeun ari ustad doraka mah karunya henteu kusabab toma ngarep pamere kusabab bisi toma teh buru-buru heulakeun ustad teh bere bohong ketang bohong ieu mah heureuy we nya itu heureuy ieu mah diantawis bae tah kitu Pak sadayana sakitu tuh nya bagi bapak waktos parantos asar ieu teh nya yang ieu lamun tamah di dieu ibu-ibu nyaikeun tuangan kira dituangna lamun kabur warangsu mah diantawisna bae udah ngomong kita abdi geus beureum beuteung hayang dahar itu deui kapunten kasadayana sabaraha kelepatan sakitu mangga mudah-mudahan dina sabada urang dididik dilatih sasasih lamina urang kusama Ramadan mudah-mudahan urang cing istiqomah dina ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala khususna urang dina mana dina urang thalabul ilmi barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiqul hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.